tak sing karunya kasalaki teh baru kanan kumaha jadi lalaki teh. Lalaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Batur mah minggu teh pere manehna mah kakabon ngubar teu pere-pere saya teh mah. Batur Agustus upacara saya teh mah ngaboyor lain seuri. Sudahlah bersyukur. Bersyukur masuk, tidak bersyukur kuf. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Orang mah abah sakieu geus pirang-pirang alhamdulillah bisa muludan. Gaza, Rafah, Palestina, Yaman, Yordan sedang bermasalah. Mohon maaf di beberapa daerah untuk mendapatkan air bersih ngantri, subsidi air dari pemerintah pakai tangki. Urang mah sakieu geus pirang-pirang alhamdulillah. Pandang yang bawah kalau masalah harta, biar merasakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu motivasi, kenapa masih tua suka ke masjid? Manya nu ngorah henteu kitu. Lain panas nyebret semua. Ulah sok kitu bersyukur. Bu. Rizki itu neng bukan hanya sebatas materi. Kalau anda punya persepsi bahwa rizki materi sempit, rizki teh abah universal, tenang hati rizki, betul tidak? Anak soleh, anak soleha, anak berbakti, sehat, rizki yang tidak ternilai. Duit terus zaman duit nanaon tanya, mun duit teh rizki, ai sehat. Batur mah tingali oksigen di IGD, ICU, besok hari Senin akan dioperasi. Urang mah sakieu geus alhamdulillah. Ayeuna ngomong kitu teh. Sebalik mah nararaek atuh ieu teh naik. Ararahal beulieun dengan kieu we resiko teh yo. Bari ngomong ka salaki rumah tangga laki rabi lara bagja pahit beueur geus dila. Ini eueuh kamajuan. Eueuh hayang maju teh. Ngilu kana truk sia kahareup. Ngilu sia kahareup tuh ka ditu. Ke balik kana Grab maju sia. Lalaki ge lain teu hayang mere duit miliaran. Lalaki ge lain teu hayang mere ratusan juta. Demi Allah rezeki mah sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Uktub wa amaluhu wa azaluhu wa rizquhu. Amal, ajar, rezeki sudah tertulis kok di Lauh Mahfuz. Geus tertakar rezeki teh, madak syukuri. Sok nanaon teh kamajuan. Batur mah imah make parabola ari aing para seuneu. Batur mah tingali imah lagi minimalis ari aing beli kinis. Yang penting kan romantis.